Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu serang acara matuh dongeng enteng pangbeberahman. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Duriat Kabawa Ajal. Ieu dongeng karangan Koswara. Ayeuna teh nincak bagian ka sabaraha wargi? Nincak bagian ka 10. Kaum dangu pamitu lepat harita Sukma nyamperkeun ka Juragan Dula. Kumaha tu terasna ieu dongeng kumargi para wargi sadaya. Sukma meunang nabeja nu ngagumirakeun teu jadi kolotna. Padahal kolotna ngabohong ieu para wargi dah dasar dongeng mangga urang teraskeun. Juragan Dula jeung Juag Bimi sigana beuki ngewa we nepo Sukma aya keneh di dinya. Eta sababna haok Juragan Dula ngahaok tarik nyarita ka Sukma. Sukma, rek balik moal. Pada guan diwarak ku aing sia. Ngap abdi wangsul namun abdi mah hoyong tepang heula sareng Ning Yanti juragan. Sakedap we. Tibang dinyacapkeun ka panasaran we abdi mah. Teu bisa. Pamitu tiasa abdi mah wangsul bade ngantos we di dieu. Balik sia Sukma. Mangga bade wangsul mah namun hoyong tepang heula sareng Ning Yanti. Teu bisa. Bu Mimi ngarasa teu tega oge dina hatena. Nempo Sukma harita ngalima nepi ka ngabijilkeun cimata pakat ku nyerieun hate sigana diusir di jitah bali. Jabati kitu pamikir Bu Mimi asa taya salahna mun Ning Yanti siga sina kadinya sakeudeung. Pikeun nyacapkeun ka panasaranan Sukma nu matakpok nyarita ka Juragan Dula. Leuleuina keur. Apana asa taya rugelna mun si Nyai sina kadieu heula? Teu bisa. Apana pan urang teh kantos anom heula sanes? Nya heueuh. Boh jelema jojo aki-aki arina naon teh. Ku kituna urang amprokeun heula sakedap we ngara Sukma balik ti dieu. Teu bisa. Kedah atuh apana? Bu Mimi ngalengkah rek asup ka jero imah tapi gancang. Leungeunna ditewak ku Padulah bari dibedol. Ceuk apa teu bisa teu bisa. Keun antep. Mantang teuing bari nage atuh ibuna mah. Sok masutkeun ah. Moal, kajawa mun ibuna ngagugu ka apa? Sot leungeun Bu Mimi teu dicekelan deui. Bu Mimi apal kana adat pangadatan salakina. Yen mun manggih ka ambek tara lebar remikeun paneungeul atau panyabok ka dirina. Ku kitu nama atuh dah hampang leungeun pisan Juragan Dula teh. Pikeun Bu Mimi geus seubeuh deui kana panyiksa tinu jadi salaki. Sigana ayeuna ge mun manehna keukeuh peuteukeuh maksa asup, moal bakal ditambiling nya-nya kudu jadi salaki. Nu matak milih nurut ngajanteng gigireun nu jadi salaki. Sedengkeun Juragan Dula geus pok deui nitah init ka Sukma ari Sukma keukeuh deui embung ingkah ti dinya. Samemeh manehna bisa tepung jeung Ning Yanti. Nyaksian Sukma nu ngabandel embung bae indit. Amarah Juragan Dula beuki ngabebela. Nafsu ngagedur leuwih ti ngagedur kibatan sinedurukan. Matak pantes mun peureub Juragan Dula dikepeulkeun atuh beungeut meuni beureum lir beusi atah meuleur. Geuneuk para mitra. Huntu tika kereket nepi ka disada sagala. Tapi di sejen pihak mah Sukma tenang nakeran. Nangtung hareupeunana bari teu riuk-riuk sieun. Mun nyata mah Sukma panasaran hayang nyaho nepi ka mana jucungna kajadian ayeuna. Mun teh mah kudu gelut mangsa bodoh teh teuing bakal dilayanan. Najan kapimitohaeun bongan mung narima bari teu bener.
kawas nu umum di ajenan dateng ajenan ka manehna. Kitu kaayaan Sukma. Sabalikna Bu Mimi nu geus apal pisan kana kaayaan salakina, kana sifat jeung pangadatan nu jadi salaki ngarasa geumpeur oge. Ku kituna gancang nyampeurkeun ka Sukma, gep kana pigelang leungeun Sukma bari pokna leuleut. Jang Sukma mending mulang heula. Ibu mah karunya bisi jang Sukma disiksa ku salaki ibu. Ibu, abdi moal wangsul satrajan abdi tiasa tepang sareng Neng Yanti mah. Ibuna, halik. Moal tong ngadeukeut si Sukma. Ata ado jelema teh mantangul pisannya budak-budak. Ari apana? Ulah nyiksa ka jang Sukma karunya teh tuah teu dosa ieu. Jelema mantangul kitu mah kudu diwaras ya ku aing. Halik. Karawak leungeun kenca Juragan Dulah ngabedowo pigelang leungeun Bu Mimi. Nepi ka harita Bu Mimi katarik aya gigireun Juragan Dulah. Gancang ku Bu Mimi mundur ka tukang. Cuma balik moal sia. Moal kurang ajar sia. Juragan Dulah ngahumatkeun peureup katuhu. Rek mepeg cukang irung Sukma tapi manehna memeh eta peureup kana sasaran lep. Sukma ngalalepkeun sirah. Bari rada ngadang heula ka tukang atuh plos. Gempuran peureup Juragan Dulah teu keuna kana sasaranana. Malah sabalikna Juragan Dulah ngaharek. Lantaran peureup kenca Sukma keuna kana hulu angen. Lain bae karasa seueur nu tetela bakat ku tarikna gempuran Sukma ngajadikeun Juragan Dulah mundur 2 lengkah ka tukang. Punten Juragan, kurang ajar sia. Rasakeun warahan ti aing sia beunceul. Ciat. Kiuk peureup Juragan Dulah ngahiuk deui. Des ditadah ku peureup kenca. Jado sia. Lain deui reuaseunana Juragan Dulah. Sabab peureup manehna nu diadu jeung peureup Sukma karasa bet panas ngareptet. Kang Sukma, kadengi anu ngagorowok ret Sukma jeung Juragan Dulah katut Bu Mimi ngareret ka jero imah. Breh teh Neng Yanti harita nyampeurkeun ka dinya. Meusning harita teh gabrug ngarontok ka Sukma. Kang Sukma ulah dilayanan Kang. Ya abdi Yanti Kang. Neng Yanti nyuuh kana dada Sukma bari sumegruk ceuri. Yanti, Mingit iskieu salira teh Yanti. Sareng eta socami carinul kunaon? Kang, hapunten abdi sareng mugi akang hapunten kana sadaya kalepatan pun bapa kalipun biya. Teu sangki geuning tuang rama kalih tuang ibu teu nya tujuan kana pakarepan urang ya. Aranjeunana teu satuju boga minantu kapantar akang, peda akang mah jalma taya kaboga. Jalma miskin cacah kuricakan. Sukma dumareda bari ngusapan tongong Yanti di barung kurasa deudeuh nu taya hingana. Kang, sanos kumaha abdi moal nebihan akang. Tetep salalawasna ka cinta abdi mungkang wami salira akang. Namung akang teu tiasa ngajait salirayan. Akang teu gaduh artos jutaan. Buah laksana moal laksana ngahiji urang teh kaya kimayan. Kang Sukma, segeruk Neng Yanti ceuri. Ngangresna kararasaan Sukma harita bari ngeunesna hate. Nalangsa taya kendatna dirina teu bisa ngajait Neng Yanti nu ngarumasakeun jalma taya kaboga, jalma miskin cacah kuricakan. Jadi kajero turug-tug Neng Yanti dibedoa ku Juragan Dulah nepi kalesot tina ceklan Sukma. Atuh sarosana ge tanaga awewe najan Neng Yanti merod hayang ngadeukeut deui Sukma. Tapi teu bisa majar kumaha taya hartina. Tungtungna manehna katarik ku tanagana Juragan Dulah. Gabrug Neng Yanti ngagabrug ka indungna, nyusup dina dada nu jadi indungna bari nyegruk ceuri. Yanti anaking ka jero yu. Bu Mimi ngajak Neng Yanti asup ka jero imah. Najan hate pohara beratna. Mun ayeuna kudu ninggalkeun Sukma nu keur dicarekan ku bapana. Yanti teu bisa majar kumaha, tungtungna nurut kana pangajak indungna. Bari mawa hate nu samagaha pohara, Neng Yanti asup deui ka jero imah ditungtun ku Bu Mimi. Sukma sakedapan macolohok bengong ningali nu jadi panutan ngaleos ka jero imah. Manehna teu nyalahkeun ka Neng Yanti sabab karasa ku manehna. Neng Yanti siga nu gede duriat, siga nu berat ka cinta ka dirina. Iwati ku pamaksa indung bapana siga napangna ayeuna Neng Yanti ninggalkeun dirina. Pamikir Sukma asa taya gunana mun kudu leuwih lila aya di dinya. Ongkosieun manehna engke beuki tambah nafsu. Poho kana lileungeran, lali kana temah wadi sok sieun manehna ngumar amarah.
mun juragan ulah nepi ka cilaka meureun manehna ge bakal cilaka. Sakurang-kurangna bakal urusan jeung nu berwajib nu matak saterusna Sukma pamitan ka juragan ulah. Ke juragan, hapunten abdi parantos ngariweuhkeun ka juragan. Ayeuna parantos waktosna abdi bade wangsul di kantuna tu juragan. Ya orang mantok mah sia Sukma. Teu nineng teu deudeuh, kurang ajar sia. Leos juragan. Punten, leos Sukma asup ka jero. Punten, leos juragan dulah asup ka jero imah. Ninggalkeun Sukma nu masih keneh nangtung. Sukma ngarahuh lamat ngerasa pohara tu genahna. Tapi teu bisa majar kumaha bati ngurut dada. Yakin manehna pada ninggalkeun. Leos wae ini tidinya lempang semunu rumangieun. Bari hate rajet pikir sedih nalangsa lantaran dirina lain menang kasugemaan, nu nyata mah menang ka nyeri. Lain bae ditampik tapi malahan mah jeung dihina basa. Bari nepi ka diusir sagala. Kasedih kapeurih jeung kana langsa dirina Sukma. Mangsa ayeuna estu hese dipapalerkeunana. Hese digambarkeun ku caritaan. Najan kitu para mitra Sukma maksakeun maneh leumpang. Kebat mulang ka lemburna. Kanyeri jeung kana langsana Yanti tetela geus tepi kana puncakna. Tugenah jeung tunggara minuhan jeroeun dadana. Nu matak harita basa ku indungna dibawa ka jero imah. Neng Yanti kebat ka jero kamarna cepret panto kamar dikunci ti jero. Kubrag mebeutkeun maneh luhureun kasur. Gaur ceurik kanyanyerian. Teu sangka nasib urang bakal kieu Kang Sukma. Karunya teuing diri akang nepi diusir. Dihina ku apa kali ku ibu. Tantos mana akang samagaha. Tantos mana akang tunggara. Ibu, apa dan teuing megatkeun duriat menjadi anak. Tesangki ibu sereng apa nepi ka ngusir pameget nu ku abdi dipicinta. Harita para mitra trok pantok kamar ayeuna ngetrokan. Para mitra ti luar tapi Neng Yanti jongjon ngagugulung katunggaraan. Manehna jongjon ngumar kana langsa ceurik terus ngadingdiut bari sumamat kan jadi panutan. Kang Sukma, teu sangki kanyeri sareng kapeuri nu bari karanapan ku urang. Teu sangki ibu sareng apa nolak diri akang. Keblug leungeunna dipake ngagebugan bantal. Mepeus keuyang namplokeun ka kuciwaan hate. Yanti, jadi Bu Mimi jeung juragan Dula ngageroan ti luareun kamar. Bari tuluy-tuluyan keketrok kana panto. Tapi Neng Yanti teu mirosea boro-boro kahayang mukakeun panto. Boro-boro kahayang nemalan anu aya mah keuheul jeung amek, kanu jadi kolot. Amek lantaran geus meungaskeun harapan manehanana. Yanti, ya ibu Yanti bukakeun pantona geulis. Buka ibu rek ka jero. Nyai, ya apa ya? Geus ulah ceurik teuing bari nage. Geura bukakeun pantona angguran. Apa rek ka jero, Nyai? Mending hayu urang jalan-jalan urang bangberangkeun. Keurna naon bari nage nginget-nginget si Sukma. Nyai, sok bukakeun pantona apa rek ngajak ka hidup urang jalan-jalan. Cek Yanti para mitra kalah kabuki tarik ceurikna. Nyai, yuk urang jalan-jalan ka kota bangberangkeun anaking ulah loba pikiran teuing. Atau bisi Nyai rek sorangan teu naon-naon bawa sedan ku hidup. Sok geulis bisi rek meuli perhiasan ku ibu bakal dibere duitna loba naker. Bisi rek meuli baju sing loba ku ibu bakal dibahanan duitna. Sok geura kaluar ulah ngagugulung kabingung segala rupa. Sing karunya ka awak. Padulah jeung Bu Mimi ngolo-ngolo nu jadi anak sangkan daekeun mukakeun panto. Sangkan daekeun mopohokeun Sukma saterusna kumaranehna Neng Yanti rek diolo diwowoi ku perhiasan jeung pakaian nu aralus. Rek dibawa jalan-jalan kana sedan. Malahan mun Neng Yanti rek indit sorangan oge ku Bu Mimi atawa Padulah bakal dijurungkeun. Nu penting asa Neng Yanti daekeun kaluar teu terus ngerem maneh nyiksa awak di jero kamar. Ngaso heula ngaso.
Mitra sadaya, tapi Neng Yanti boro-boro kahayang keluar atawa daek mukakeun pantok kamar. Nu tete lamah cerikna anggur beki tarik nyusupkeun beungeut kana tumpukan bantal. Kanyeri jeung kapeurih nu karasa jeung karanapan ku Neng Yanti mangsa kiwari. Estu susahna karepikeun digambarkeun ku caritaan. Rarasaan teh bumi alam asa tungkem. Juragan Dulah jeung Bu Mimi nu harita ngajaranteng di luareun kamar Neng Yanti. Garo-garo teu ateul bari ras nyaksian kana kaaya nu jadi anak. Malahan sanggeus gura-gero teu diwaro, nyarita teu ditemalan, nitah ka Neng Yanti muakeun pantoge teu digugu. Leos duanana muru kana kursi nu aya di tengah imah. Rahuh Bu Mimi ngarahuh lila naker sedengkeun ari Juragan Dulah mah. Katemong harita budina bangun nu muru kusunu kawas anu nganung ka keuheul nu pohara. Memangnya kiwari Juragan Dulah beuki numpuk rasa ka keuheulna. Keuheul kanu jadi anak, keuheul ka Sukma. Oge keuheul ku dirina waktu ieu. Waktu tadi batana bisa ngawarah ka Sukma, malah dirina kabeunangan ku tonjokan Sukma kana angeunna. Nepi ka ayeuna karasa seueul nudan. Sian nyeri wae. Meni bararingung puguh ge nya. Lah make bararingung sagala. Juragan Dulah nyereng ka Bu Mimi bari molotot bangun nu amak. Nya bingung teh naon teh? Abi mah bingung ku pamolasi nyai we tu apa-apana. Beda ngeureum maneh. Nya aku mamun kata terusan. Ayeuna mah apanan geus 2 poe 2 peuting anak urang nyiksa awak teu daek dahar. Kata mah ngeureum bae maneh bieu kaluar ngan sakedeung geblus di kaengon. Terus ngadingdiut ceurik. Sieun terus gering we ibu matur ning apana? Dina nyaritana Ibu Mimi make jeung sigarek ceurik sagala. Make lualowe sagala maklum nu jadi inung kanu jadi anak. Bat jadi pikiran teuing bari oge ibuna. Gege lamun lapareun mah kaluar moal ngerem we di jero kamar bari ge. Pokna Juragan Dulah nyarita taya riuk-riuk nu karunya kanu jadi anak. Geuning apana mah kawas teu nyaah ka anaknya? Lain teu nyaah, ngan urang perlu ngawarah kanu jadi anak. Ngeuneunaheun mun teu diwarah teh ngalunyak. Ayeuna ge pan geuningan kitu nu jadi anak teh beuratan teu nurut ka apa. Kalak kaberat ka si Sukma. Ieu teh yalian akibat diogo teuing ku ibuna teh. Keuneu sina karasaeun barina ge. Kumaha mun si nyai milih terus cicing di jero kamar, teu kaluar-luar bata nurut ka urang, bata ngagugu ka urang. Moal kuat atuh anak urang teh apana mun teh mah engke aya minguna teh dahar teu nginum. Lah, tong lobating pikiran barina ge jeung lamunan lah. Ibuna percaya ka bapak. Isukan ge si nyai kaluar, isukan ge si nyai bakal nurut ka apa. Lantaran moanya manehna terus ngabangkang we ka kolot. Moanya maneh terus nyiksa awak mah. Da karasaeun lapar meureun. Jadi keukeuh we apa malah karep teh kitunya? Karep kumaha awak apa kumaha? Nya moal nganteur kana kahayang si nyai. Keukeuh si nyai kudu nurut kana kahayang urang. Sina pegat jeung Sukma saterusna sina daekeun kawin jeung Cepuldan kitu. Oh, bener atuh. Apa mah keukeuh kitu pokona. Mun teu kitu cekeleunana. Jadi jelema kudu dikon pokona mah lah kudu tegas lah ulah luak leok pamadegan. Mun sakali cek apa alus tetep alus, nepi ka irage kudu dipertahankeun teh. Apana matak naon atunya demi nu jadi anak. Mun nyatanya anak karunya kan jadi anak sakali ieu mah gugu kahayang nu jadi anak teh. Bu Mimi meredih ka Juragan Dulah. Sangkan Juragan Dulah ulah kukuh pengkuh teuing dina karepna. Nyarita harita Bu Mimi jeung nyusutan Cipanon sagala. Da ditahan-tahan ge anger tetep merebei. Kaluar nepi ka masihan pipi. Moal najan kumaha pamadegan apa moal beunang ditawar-tawar deui jeung barina ge. Naon araheunana jelema pandar si Sukma? Miskin taya kagablek jaba kurang ajar ngurus unyung deh. Taya pupurieunana. Teu asna keur ari apananya meni teu beunang dionget-onget, teu karunya-karunyaeun ka budak. Geus laganeng lah, kenyebutkeun teh nyaah teu karunya ka anak sagala. Ka mana wae nyarita teh atuh, sanu teu nyaah jeung satu karunya ka anak. Ngan kudu kumaha carana, kudu model kumaha dina mika nyaah jeung mika karunyana kanu jadi anak teh. Nyalantaran nyaah apangna si nyai kudu kawin kanu beunghar ge. Kanu aya araheunana. Itu bakat kunya apa teh? Ibu ge memang kitu ari asal muasal nama, tapi sieun si nyai kateterusan punung. Sok sieun si nyai terus kaedanan ku Sukma, meureun manehna bakal gering.
Mangkaning bawa anak teh apa ngasih nyai sa urang-urangna. Urang teh boga anak kan hiji-hijina ieu apana ye? Pokna bumi mi kawas nu geus peunggas harapan. Tas ngomong kitu leos ka enggon kebrug meunetkeun panto. Blug nangkuban najanya mimiti nama teu doa. Mun anakna kudu kawin ka Sukma. Tapi dipikir beuki kapikir, dirasa beuki karasa. Jeung batan matak gering mah kanu jadi anak. Asa taya salahna. Mun kahayang nu jadi anak diturutkeun. Ngingetkeun loba karempan jeung kasalempang mun kahayang nu anak dipungpang. Eta sababna para mitra ngarasa keheul kana kapungkuhan nu jadi salaki. Tungtung nama bumi mi nying seureuk di luhur kasur. Sedengkeun juragan Dula teu ieu nuturkeun kanu jadi pamajikan. Nu ngaleos asup ka enggon ninggalkeun manehanana di dinya. Malah leos juragan Dula kaluar ti jero imah. Sup ka garasi mobil leos ninggalkeun imah. Basa manehna geus ngahirupan mobil mah. Sakedeung ge sedan bodas teh geus jauh maju kawetankeun. Ngaso heula para mitra ngaso. Mitra sadaya, tetela juragan Dula mawa mobilna maju terus kawetan, kebat ngetan. Malah basa geus tepi ka parapatan Cimalaka oge masih terus ngetan. Ngan basa geus anjog ka wewengkon Cibeureum reg mobil sedan bodas juragan Dula teh eureun. Hareupeun imah gedong sigrong katuheun jalan. Jerut turun tina jero mobil muru ka hareupeun eta imah gedong. Ngajanteng hareupeun lawang pantos sakedeung. Turut reret mitenan keayaan di eta tempat tetela ti isin tunga tengo ka jero ngaliwatan kaca anu kahalangan ku gordeng ipis. Tika tempo aya jelema saurang-urang acan. Beti isin kieu ka mana cenah iis teh? Moal kitu keur ka kota mah. Cawa keur sare meureun ceuk juragan Dula ngagerendeng jeroeun hatena. Tapi kamari apa nanti nyebutkeun reka mana malah basa aing nyebutkeun poe ieu. Reka dieu mangga cenah. Kitu pancek iis teh. Kunaon beti isin kieu? Sanu nyaho keur sare sing paing keketrok lah. Gemleng sangkaan juragan Dula mah para mitra yen pribumi aya di imah. Ngan pangna teu katempo teh meureunan keur sare atawa bisa wae keur araya di dapur. Geus kitu mah terus juragan Dula keketrok kana panto. Malah bari pupuntenan. Harita sabada jempe sakedeung kadenge ti jero imah anu nemalan. Mangga keteplek kadenge sora sendal tetela. Aya nu nyampeurkeun ka palabah panto tepas kudu terak aya mukakeun panto. Berai panto muka breh saurang mojang pangawakan jangkung leutik. Nangtung di dinya bari estu mata kresep ningalikeun pikeun juragan Dula mah. Sabab pakaian eta mojang tetela pakaian paragi sare baju ipis anu harita teh para mitra katingali bisa ningali ka jero tina tembus pandang. Cacakan mun di jero teu make naon-naon mah meureun bakal atra ka tempo.
Nitenan pribumi bangun anu lulungu buuk kusut tag gue juragan dulah boga sangkaan yen eta mojang tetang tukil sare atawa tas sare. Gelenyu mojang imut leleb mata kresep ningalikeun. Bari pok nyarita sora estu halimpuna keur matak dedengin. Manawi teh saha mangga kalebet atuh? Ngaganggunya. Nuju kulemis. Ngomong kituna teh leungeun mah ngarongkong kana gado eta mojang jeletot di cibit saeutik. Aneh eta mojang teu ngiser teu ambek anggur beuki leleb we imut. Estu nyarina keur estu matak lucu. Atuh puguh para mitra imut nganung pangirut. Harita teh para mitra kelet nganung pamere teh. Nu dibenturkeun ku Iis ka juragan dula. Anu juga gelehean bari ngantosan meuni kesel diantosan teh enjing kene mejol ayeuna. Mobilnya tuh anu disimpen sis jalan, Pap. Namun dikagaresikeun. Ni mojang lepas paneutupna pelebah mobil juragan dula nu ngajerug-rug di sisi jalan aspal. Abios lah da molami. Misalnya sekedap teuing atuh. Saya mah kalebet kagarasikeun atuh Pap lah sapados jongjon. Coba atuh konsina kuis nu lebetkeun nya. Eta mojang ngakukeun ngaran Iis namprakeun dampaleungeun katuhu. Ebreh siga nu lemes jeung lemed bodas cangep camak plak. Ai bodas camak plak atuh bodas siga ieu. Cereuh bulan sadaya. Teh ieu mah para mitra. Pokona mah lemes lemed. Hejot sarulang gitu. Bari ramo-ramona ge marucuk euri. Ya tuh, juragan dulah mikeun kunci kontak geus kitu masuk juragan dulah ka jero. Geuk dina kursi sopan waya ditepas dengkeun nyi mojang ngakeblai leumpang. Muru kana mobil sedan bodas juragan dulah. Nempo aya mojang bari tibang pake anu ipis kitu kaluar tiburuan imah gedong. Sakur jalma nu ngaliwat tumpak motor atau nu aya di dinya. Dina mobil angkutan kota teu burung ting saruit. Saurangnya di antara nu nempo ka Iis taya nu teu kataji. Eueuh nu teu kabita ku nempo eta kaayaan. Sedengkeun Neng Iis si mojang geulis bentang Ciberem. Nu harita geus aya gigireun mobil. Tibang ti imut ngagelenyu. Teu ngarasa era najan tibang make baju paragi sare nu ipis oge. Ongkohan geus biasa keur manehanna. Komo mun aya hareupeun juragan dula. Pan geus teu era najan teu make naon-naon oge. Sup ka jero mobil tuluy dihilupan. Sup asup ka pakarangan imah kebat asup ka garasi mobil dituna. Gigireun mobil sedan manehna. Najan merekna beda, pulasna beda, tapi dina hargana mah sigana mah moal jauh beda. Antara mobil juragan dula jeung mobil sedan nu manehna. Komo da mobil sedan nu manehna mah beuteung keneh, dipimili ku manehna ge karek meureun aya 2 bulan. Neng Iis kaluar ti jero sedan juragan dula terus nutupkeun garasi. Kebat ka jero imah geus aya di jero sok kunci kontak ditunda luhureun meja. Langeor ka jero teu kungsi lila geus nyampeurkeun deui. Bare mawa cai jeruk 2 gelas. Sok dituna luhureun meja, gek manehna diuk ngarendeng jeung juragan dula. Diuk dina porsi panjang awak ngahaja ku manehna diadegkeun. Kana awak juragan dula selengseng ku juragan dula ka ambe. Sengit parfum meni angin-anginan meni matak leleb ka ambeuna. Mangga cai-caya tuh Pap. Mangga Is, teu ka mana-mana Is. Teu Pap ngantosan Pap. Ngeuding meni telat meni timangan atuh tanapi repot di perusahaan. Lah, bios ka didongengkeun margi-margi sama Is lah. Ieu, ibu angkat ka mana? Geuning teh aya. Nu dimaksud ku juragan dulah tayalian indungna eta mojang. Menuju ka Jakarta tadi anjing-anjing mios nage Pap. Bade tuang? Moal wargene. Bios tuh wargene ge nyapapnya. Meni ngampleng ni teh ka dieu. Urang sareng tuang sareng Iisnya. Sekali gitu nanaonnya. Oh, wargane apa malah. Bios teh kitu mah. Iya. Tadi sebutkeun ngampleng. Monya ngampleng sakitu mah dinten wayahna heulanya apa-apa bisa memeh ya. Sanes teh hoyong teras di dieu mung apanan ayeuna teh masih keneh ngahiji sareng ibuna Yanti. Bios kieu ge atuh sugema Iis mah nu penting mah kanggo Iis mah nya papap ulah hilap ka Iis, ulah hilap masihan artos ka Iis sareng papap kada ngalaksanakeun kana segarupi ka hoyong Iis kitu. Nu priyogi mah pokona mah ulah kakirangan lah Iis mah. Atuh bager. Sanaos kumaha tug nepi ka irah ge papap moal hilap ka Iis. Sarta sagarupi kapala Iis dangdos ku papap baka diturunan. Sing bercanda dah tuh. Sing bercanda nung.
Nyarita kitu ari leungeun Juragan Dulah mah nyusup uyup ayam. Balanya kaditu kadieu para mitra sadaya dasar we Juragan Dulah ye. Aya kitu Juragan Dulah di dinya. Ngaso heula ngaso. Mitra sadaya memang para wargi sadaya sigena bae iis teh neng iis simpenana Juragan Dulah. Tuh simpenan segala tuh para wargi. Laras kitu papap teh nya ka iis. Wah mah kitu laras segala iis. Apa na ieu bumi ge meser papap. Basa iis hoyong mobil ku papap dibang meserkeun. Mun eta papap murang hubungan parantos lami tos aya genep sasihna. Mapat geun bohong wae bade nikah ka abdi teh. Nyarita neng iis semu ogo bari ngalene sagala kana dada Juragan Dulah. Sabar atuh iis kitu waktos nama tangtos ku bapa ditika. Yo. Jung Juragan Dulah nangtung terus ngabado leungeun Nyi Mojang. Ka kamar cek iis bari maledogkeun kelet jung nangtung. Mun kumaha? Mangan atuh siap abdi mah mawi ngawacuk kieu oge. Wah buah-buah tilasan sanesnya. Ye. Amit-amit da kikian sote mung sareng papap we. Sareng sanes mah ieu nararah teuing. Sareng apan ibu ge nya satujueun ari pa sareng papap mah. Para mitra sadaya. Urang tunda heula antara Juragan Dulah jeung saurang Mojang nu tetela keur silih simeuh ku kadeudeuh. Bari teu inget kana dosa jeung kasalahan. Bari teu manang umur jeung kanyaa jeung kaayaan para mitra. Malikan caritaan ngeunaan Sukma para wargi dina leumpang na balik ka lemburna tas nepungan Juragan Dulah sakula warga teh estu leuleus lungse taya sumanget leumpang mineng rarandegan sakapeung ngreg-eureun terus diuk sisi jalan dina hal dina batu atawa dina luhureun tunggul tangkal kai lila ngahuleng lila ngalamun ngahuleng mikiran nasib diri kadar awak beteu sangka Juragan Dulah jeung Bu Mimi teu doa teu satuju mun boga minantu ka dirina padahal apanan antara manehna jeung Neng Yanti geus janji bakal silih pika cinta silih pika deudeuh
kabuktian anak bet aya panghalang keur dirina tu genah pohara ku kituna kumaha kieu kumaha mun terus maksa ngayakeun hubungan karunya ka Neng Yanti sabab Neng Yanti tangtu bakal dibenduan ku kolotna moal boa bakal diusir sedengkeun keur Sukma papada tulus ge ngahiji laki rabi jeung Neng Yanti hayang aya dina kasaluyuan Juragan Dulah jeung Bu Mimi ari ngantep Neng Yanti karunya deui lantaran Sukma yakin ka aya Neng Yanti ge moal jauh ti dirina bakal samaga hatena bakal rungsing pikirna ngingetkeun dirina apalna keur kana ka aya Neng Yanti nu gede duriat ka dirina najan para mitra bari loba eureun najan leumpang sahayuna bari jeung rarampeolan si Gunung Reksa bru-brueun labuh Sukma teu burung anyog ka imahna bari dina kaayaan salamet sadatangna teh gek diuk dina golodog semununah naing ngakeberan awak nu jibruk ku kesang digeberan ku bajuna nu bieu dilaan indung bapana ting torojo ti jero imah mulu kanu jadi anak teg wesan kaan bah dirama yen nu jadi anak teh sigana sarua nasibna jeung manehna kamari tangtu ngalaman katugena ngalaman kajadian nu matak nyeri di imahna Juragan Dulah beda jeung ambu eme lain deui ngarasa heran nempo nu jadi anak sadatangna bet rauh-rauh bari ngalaan baju turek katempona kawas nu jara rauh paninengan teuteupana kosong molongpong kajauhna bari inung bapana nu geus aya gigireuna mah teu ieu direret-reret hacan waktosna see para mitra sadaya duwi ka dieu heula carios nyambung nuju dueuna nyaeta duriat kabawa ajal Mang Jaya sapara kanca ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mudah-mudahan para mitra salamina aya dina ginanjar kawilujengan langkung saur bahe carek dina mangdongengkeun ye dongeng kirang nyugemakeun hapunten nu kasuhun atulah kirang-kirang nya ngahapunten sakali deui para mitra margi Mang Jaya dina ngadongeng teh pasti atanapi seueur kalepatanana pasti kana seueur kalepatanana hapunten nu kasuhun ada jembar hapuntenna mangga para mitra sapunya repegat simpai paturai patepang deui wilujeng kantun bae permi